Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muallimina wal muta'allimin wal mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ahinal kiram, pengatur laku pembuka acara anu kejisim kuring dipihormat. Ahinal kiram, ketua Karang Taruna RW 03 anu kejisim kuring dipihormat. Al-mukarramun, para kasepuhan, para RT, alhamdulillah nampak hadir. RT 2, RT 3, RT 4, oke RT 5. RT hiji aya teu acannya anu jadi jalan anu kujisim kuring dipihormat. Para pemuda Karang Taruna RW 03, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lebatan heula dilelebat sok dilelebat heula ulah dibangker nya. Ya lebat paling dia sak tiasa ngarokok di DG tiasa sak mangga sok Mahendra eja lebat heula mana Akapi Padli Gilang ada lebat heula lah sak para pemuda, para pemudi hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, urang sadayana dipaoskeun yuswa ku Allah, didugikeun kana wengi Rebo lebat kana sasi Dzulqa'dah. Bahasa Sunda naon? Hapit ya. Teu karaos sasasi kapengker urang saum Ramadan parantos ngantunkeun urang lebat kasana sasi Syawal tos ngantunkeun urang ayeuna lebat kana sasi Dzulqa'dah. Mudah-mudahan tambihna yuswa sing tambih amal kasayanana, amin ya rabbal alamin. Sasi Dzulqa'dah tos ngawitan oge pangaosan di tiap-tiap masjid tos ngawitan leres. Kesempatan baik kangge urang wahai para pemuda, para pemudi, Allah masih keneh mingka nyaah ka urang. Allah
Allah masih keneh mika asih ka urang sing karasa kedipikanya ku Allah buktos Allah mikanya ka urang masih keneh diberi kesempatan hidup ku Allah. Leres berarti diberi kesempatan hidup aya keneh kesempatan jang ibadah, aya keneh kesempatan jang salat, jang amal, aya keneh kesempatan margi urang masih keneh jumeneng. Tapi di saat urang geus ngarantunkeun alam dunia maut ngaranna moal aya deui kesempatan kangge ibadah, moal bisa kikian deui leres teu tah ieu teh sing karasa keripikannya aku Allah urang teh Allah mikanya ka urang ngan urang terkadang teu asa dipikanya aku Allah jon tonggoy ngalajur hawa nafsu ngumbar amarah paur ke ku Allah bisi di kumaha dicepret leres teh da alhamdulillah urang tiasa maksakeun hadir kana pangaosan. Lamun urang jauh jeung pangaosan, lamun urang jauh jeung ahli ilmu bakal urang teh rugi hirupna yakin. Man paraqal ulama halakun wa man paraqal umara khosirun. Saha-saha jalma nu ngajauhan ulama hirupna bakal cilaka. Saha-saha jalma ngajauhan ahli ilmu, ngajauhan pengajian hirupna bakal cilaka. Nah cilaka teu apal mana kade, teu apal mana kudu, teu apal mana salah, teu apal mana bener. Naon sababna jauh jeung ahli pengajian. Tah urang mah alhamdulillah tiasa maksakeun hadir. Mudah-mudahan ulah ruksak hirup urang wahai para pemuda. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi sawangsuna uwaman paraqal umara sahaja anu ngajauhan para umaro non umaro pamarentah anu paling handap pamarentah saha Pak RT. Alhamdulillah hadir Pak RT opat nya sok jauhan Pak RT maon anu bakal terjadi fahuwa khosirun bakal rugi hirupna. Aya bantuan ti pamarentah moal dibere sia pemuda bener teh nya da ngamusuhan para PRT aturnya makana dekat dengan RT, dekat dengan pengajian supaya urang hirup moal rugi jeung moal cilaka leres teh. Nah insyaallah luangkeun waktos para pemuda, luangkeun waktos saminggu sakali mah hadir kana pangaosan leres teh. Da tiap-tiap masjid aya pangaosan aya sok hadirannya hadiran jang saha lain jang Pak RT lain jang urang-urang keneh ngan engke nalangsa lamun urang geus dewasa kaituna geus kolot berkeluarga teu boga ilmu rek kumaha hirup leres teh. Tah bakal nalangsa lamun ayeuna keur masih muda urang jauh jeung pengajian sementara urang teh bakal boga pamajikan leres teh bakal nikah kumaha lamun teu ilmu bayangkeun tah ieu bakal jangka payeunan urang leres teh pangaosan teh. Para pemuda para pemudi sadayana dina silaturahmi halal bihalal ieu urang nyobi muka keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Al ummahatu ari pirang-pirang pokok ieu dawuhan Kangjeng Rasul hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ummahatu ari pirang-pirang pokok al usul tegasna pirang-pirang pokok
Arbaun eta aya opat minal asya itina pirang-pirang perkara. Jadi pokok aya opat. Hiji ummul adwiyati, pokokna obat. Kedua ummul adabi, pokokna akhlak. Katilu ummul ibadati, pokokna ibadah. Nomor kaopat ummul amani, pokokna hasil maksad. Aya opat hiji ummul adwiyah, pokokna obat. Naon ari pokokna obat? Kanjeng ngadauh pokokna obat teh nyaeta qillatul akli, sedikit kita makan. Sanes ulah dahar tapi saalit tuang. Nah Ustad kudu saalit tuang. Man kasuro akluhu kasuro naumuhu, wa man kasuro naumuhu kasuro nisyanuhu. Sahajama nu loba dahar bakal loba sare. Ayana sare teh ayeuna ate aya alhamdulillah nya. Man kasuro akluhu kasuro naumuhu, sahajama nu loba dahar bakal ngabuktoskeun kasuro naumuhu loba sarena. Dibawa ngaji nunutan leres teh faktor tina to'am, faktor dahareun. Dah ya. Kade sanes ulah dahar, sanes ulah barang dahar, tapi sing bisa ngajaga dahareun leres teh. Dibawa ngariung nunutan. Ustad lebat ngawitan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami sumping ge calik reup sare nunutan kieu nya. Sugan teh ngarti nunutan teh ungut-ungutan. Sugan teh kuntul ka dapur, si horeng lalai ka pipir. Sugan teh tungkul tapakur, si horeng ngelai ngadahdir. Ngadahdir ngajina teh nanaon tanu mawi alhamdulillah aya bala-bala sok taruang bala-balana meh teh nunutan beres teh nya. Aya naon, aya kopi aya sok leueut meh teh nunutan nya. Jalan kana kasayan mah seueur gogodana leres teh, seueur gogodana. Punten Bapak Kepala Ketua Karang Taruna upami sa RW pemuda Karang Taruna hadir pengajian pinuh binanya. Pinuh ieu pilihan Allah mun sakieu. Tah mudah-mudahan janten urang pilihan Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Para pemuda, para pemudi sadayana, barang siapa yang bakal banyak makan pasti bakal banyak tidur. Tepi ka sare balik ka imah bebeja ka mana aya naon bapana. Alhamdulillah bapak mah dibawa ka masjid teh gampang sare, di imah mah hese sare cenah nya. Ustad assalamualaikum, bapak datang gek calik reup sare beres. Ustad bapak hudang isukan mah rek ngadon sare dewe ka masjid teh cenah. Oh lain ngadon sare, ngadon ngaji, kulantaran ngaji nanyarane jadi sare. Tapi alhamdulillah teh aya nu sarenya, teh aya nu sare alhamdulillah. Para pemuda sekarang, kita pemuda, besok kalau sudah panjang usia berubah lagi, bukan pemuda lagi, orang tua. Beres deh. Ya kita hidup itu pasti akan berubah. Tidak akan selamanya kita muda. Faktor usia semakin tua semakin banyak nu barobah. Kasep sote keur ngora, geus sote keur ngora, beres deh. Tapi lamun geus 80 tahun kasep deui teh. Kasep deui teh 80 tahun. Nini 80 tahun geus deui teh. Geus teh. Hei pemuda, jam 12 peting papangih di luar aya nini umur 80 tahun keluar ke make tiung buk ngarumai bodas papangih jeung pemuda sieun moal
Sieun pemuda moal sieun baheula panggelisna eta awewe gelingan panjang umur gelis sementara kasep juga sementara faktor usia semakin tua semakin renta semakin banyak anu barobah kolot engke mah mun panjang umur ayeuna Pak RT leres teu Pak RT opatnya samina Pak RT dik alhamdulillah sekarang sudah menjadi bapak esok lupa akan menjadi aki leres teu alhamdulillah kasep keneh teh wah alhamdulillah kasep keneh Pak RT diknya aduh nya masih muda usianya baru 24 tahun ya alhamdulillah. Ayo sekarang kita pemuda gali ilmu gali mutiara ilahi sekarang kita capek esok kita akan bahagia tapi lamun ayeuna urang ngalajur hawa nafsu ngumbar amarah ngalajur kana kahayang batur ngaji si eta mah kalakah lalajo TV batur berjamaah si eta mah kalakah lalajo TV tapi di saat sudah tua dia pasti akan menangis cerik geus kolot hanya kal Gusti baheula abdi keur ngora taradek ngaji ayeuna abdi ka halaman kolot teu bisa maca Quran acan teu bisa babacaan wudu acan teu bisa rakaatan salat ya kantun naon kantun wilujeng we ngarasakeun tapi tidak ada istilah kita terlambat untuk mencari ilmu sanajan geus kolot ge tetap kita wajib mencari ilmu. Ada peribahasa mengatakan para pemuda hidup tanpa cinta merana hidup tanpa harta sengsara hidup tanpa ilmu dan Al-Quran cilaka hidup tanpa cinta merana hidup tanpa harta sengsara hidup tanpa ilmu dan Al-Quran cilaka walaupun harta tahta banda banyak tapi teu boga ilmu cilaka hirupna katipu jeung katipu we leres teh sok mangga hartana loba sawahna lega mobilna loba imahna tohaga tapi hatena kasiksa tau semua mual ti brasare leres teh mual ti brasare makanya pemuda yuk supaya kita di saat nanti panjang usia tua renta supaya kita punya ilmu biasakan dari sekarang pemuda ngaji insya Allah. Jadi yang pertama pokoknya obat itu adalah apa? Sedikit makan. Jadi sanes ulah dahar sedikit makan ngan lamun bahasa sabaraha kali sedikit makan jadi 10.000 jadi 1.000 kali dikit itu ya sedikit makan saeurik tuangna ulah seueur teuing insyaallah. Para pemuda para pemudi sadayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah uswah contoh. Di saat Rasul ke rumah Rasul menanya terhadap sang istri bahasanya apa terhadap sang istri ya Humairah jadi ka istri teh lain ngaran nyebutna teh ya Humairah artinya wahai wanita kemerah-merahan itu panggilan yang indah nya urang boga kabogoh nyebutna ngarantara ka kabogoh nyebutna ngarantara naon nyebutna doh bebeb ta pak gurunya pak guru bebeb teh bayangkeun nya bebeb tuh bayangkeun. Rasul juga terhadap sang istri dengan kata bahasa yang indah ya Humairah wahai wanita kemerah-merahan hal indaki syai'un apakah ada sesuatu makanan naros kangjeng kabojo nah aya tuangan di bumi wahai istriku yang tercinta. Rasul menjawab istri menjawab ma indi syai'un ya Rasulullah teu aya naon-naon ya Rasulullah di bumi teu aya bal ana saimun wios
abdi bade saum cenah. Bayangkeun ka bumi naros aya tuangan henteu wios abdi bade saum. Heg salaki ayeuna nanyakeun ka pamajikan, "Ma aya daharan teu, aya sangu teu?" Cek pamajikanna, "Eueuh." Nah sia ka mana atuh teh jawaban urang teh sok usaha. Urunan gedenya salakina, "Ieu mah henteu Rasul." Naros ka bojo nah aya tuangan, "Ah teu aya ya Rasul." Wios abdi bade saum. Bayangkeun. Sedikit Rasul makan, bayangkeun teh. Nah, faktor makanan yang akan memotivasi terhadap kita banyak tidur. Sementara waman kasuro naumuhu kasuro nisyanuhu. Barang siapa yang banyak tidur pasti banyak lupa. Loba pohona tina naon tateh tina dahareun. Loba dahar, loba sare, loba poho. Dah iya. Makanya serkan jeung Rasul Ummul adwiyati, pokoknya obat itu adalah kilatul akli, sedikit kita makan. Saalituan hampang pakai ibadah oge leres teh da tunuhnya, leres teh da tunuhnya. Hampang dipakai ngaji ge da teu tunuh, tapi lamun hayo we diwawalkeun dahareun kana beuteung eta. Beuteung teh tiasna sarua jeung tarang heg faktor dahareun we hayo ayeuna sare jeung sare we nya. Masyaallah. Janten hiji pokokna obat teh sedikit makan. Yang kedua, wa ummul adabi, sareng ari pokona akhlak qillatul kalami, sedikit berbicara. Nih, pokok akhlak, pokok adab itu sedikit kita berbicara. Jadi lain ulah ngobrol, tapi ulah ngobrol anu matak ngamadorotkeun batur leres teu. Imam Syafi'i nyaurkeun, lamun urang bade nyarios harus dipikirkan dulu. Harus dipikirkan dulu lamun urang bade nyarios. Lamun eta cariosan teh bakal pimanfaatkeun sok tatakallam sor Imam Syafi'i. Tapi lamun eta cariosan teh pimadorotkeun la tatakallam, jangan kita berbicara. Eta nu ngobrol teh jiga naon? Komana hayo we nolong teu kabagian batur ogenya. Masya Allah, terkadang kaceletuk eta obrolan matak nganyerikeun kana hate batur leres teh. Para pemuda, lisan itu tidak bertelan, betul enggak? Betul enggak? Tapi kalau berbicara tanpa dipikirkan takut akan menyakiti hati orang lain. Leres? Iya, jadi pikirkan dulu pembicaraan kita. Tulangan lisan teh daging, sepertikan bobogohan urang lalaki. Aya tulangan we eta. Aya tulangan teh bobogohan BRD. Tapi lamun geus hirup eueuh nya. Geus hirup eueuh da nya dah. Makana lisan juga eta tah. Sedikit berbicara. Jangan banyak berbicara. Wah, terkadang kaceletuk eta obrolan matak nyakitkeun hati orang lain, hese diobatanana. Jangan kau kotori dah. Ya jaga lisan, jangan kau bicara yang tidak bermanfaat, supaya apa? Supaya maslahat. Iya, kan aya salamatul insan bihibdil lisan, salamet jalmi teh ku sabab ngejaga lisan. Anu tara berbicara mah ibarat naon orang berilmu tarang kos parenya ari pare eusi beuki seueur eusina beuki kumaha beuki tungkul pare gitu kan nya. Tapi lamun aya pare eusian kumaha eta pare jeceng gedenya dah. Wah nu jeceng kitu eta ngobrolna teu beres teh. Nanaonan tah teh? Power kene anu lungguh kitu leres teu. Aya nanaonan eta mah anu lungguh mah.
Karena mau dijangkit oh naonan sok nya pare lah makana kudu sieun ka jalmi anu lungguh teh yeuh abdi hampir 10 tahun ngajar di lapas jeung sadaam nya sadabeh di kene nya itu yang ditakuti oleh narapidana itu adalah yang mempunyai gelar UA yang mempunyai gelar UA wajaki, wabarong, wah itu wah ditakuti. Siun, kenapa? Sebab berwibawa manehanana. Tato loba ngalewat kasih uwa dari gitu atuh. Nah, sebab dia seorang pembunuh gerot si uwa mah. Pembunuh gerot ya. Ya, jadi naon istilah nama komandana nya si uwa sarieun ku si uwa mah di ditu mah nya. Terkadang naon senok jadi alat untuk membunuh kan leres teh senok dilarang itu aya senok aya garpu aya paneke dilarang dah teh kitu jauh nya Masya Allah luar biasa abdi boga murid orang Sukabumi Cicurug lungguh kieu ngaranna teh wa otang ngaranna lungguh kieu ti mimiti alif teu bisa tapi ka bisa tajwid ponisna ge atuh hampir 12 tahun anjeunna kenging PB dilalui ponis hampir 7 tahun keluar Pak alamat Bapak di mana di Cikidang Gang Edi ya gitu weh. Nah, hari hiji waktu anjir teh keluar aya sabulan. Mungkin Cicurug jauh. Sapanjang jalan abdi pan bojo nelpon, saha Sukabumi ieu tamu saha? Pas kadinya ngarenyag abdi. Ya Allah, si Wa Otang ngagabrug. Aya naon wa? Hah silaturahmi we ka Bapak sana. Wa ayeuna geus bebas aya di imah. Wah ayeuna sok daek adan ngan hayang dilongo ku Bapak rek ngawinkeun pangajikeun muludan saksi Pak RT Edi jeung Pak RT Jujun beres deh saksina ngaji abdi ka itu tos Jumaah berangkat tepi-tepi jam sabaraha Pak RT hitu teh hampir jam 8-an nya nya hampir teu naek mobil ge kieu tadi leuweung Masya Allah tah eta si Wa Otang teh diluwung kieu tapi eta penyambutannya Pak RT nya asalna sampah mereka itu asalna pembunuh gerot tapi dia mengaji akhirnya jadi emas di lemurna daek keadaan ngawuruk tajwid abdi sok ngawuruk tajwid jadi lamun si uang geus ngawuruk pemuda-pemuda anu naon bengal cacing cau naonan sieun ka karek ge melong kitu cicing sia herek ngaji mah cenah alhamdulillah wibawana badag geneh luar biasa Masya Allah nya abdi ge terharu atuh ya Allah ya Karim anu tadina sampah ieu teh tapi jadi emas nah daek ngaji makana di saat kita berbuat dosa Allah maha bageran fa iza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yastaghfiru dzunuba illallah di mana urang midamel maksiat enggal taubat ka Allah minta ampun ka Allah moal aya nu ngahampura kajaba Gusti Allah sok nya agung wibawana sae keneh naon mantan preman jadi kiai tinimang mantan kiai janten preman aya kitu mantan jadi aya nya eureun kiai pensiunnya ieu mah mantan preman jadi kiai kapungkur Anton Medan pan premannya Islam nage di Lapas Cianjur Anton Medan masuk Islamna di Lapas Cianjur disunatan dinya pan jadi mubalignya sampai sekarang geus tua geus kolot atuh hikmahna luar biasa dia masuk penjara dia ngaji asup Islam Masya Allah nah makanya pemuda
ulah kagok borontok aya istilah ingat kagok borontok erek doraka we lebar ulah mumpung muda kene manfaatkan kesempatan muda, jangan dimubadirkan. Kita kalau umur panjang pasti akan menjadi tua. Di saat kita tua tidak mempunyai ilmu pasti akan nangis, boga anak kudu dibere ilmu teu bisa kolotna ngabere ilmu ka budak dataran ngaji. Boga anak kudu dibere pakaian di pakaianan mere pakaianna sagawaya we tutupan orat tah eta kolotna jadi doraka di dunia di akhirat pasti bakal dikunclungkeun ku anakna neraka naudzubillah. Jadi yuk para pemuda kesempatan baik ya, barusan menceritakan kisah di lapas sing jadi motivasi ya, motivasi ulah dugi ka rasub kadinya riweuhnya bahaya anu tukang tawuran teh jadi bali di ditu mah jadi bal masya Allah naonan budak SMP geuningannya SMA asup we itu lewe we aduh. Makanya jangan terjadi pada pemuda-pemuda kita ya. Mudah-mudahan kita semangat, kita terus istiqomah belajar mengaji sabulan sakali aya bulanan haladiran, saminggu sakali aya minggonan hadiran di masjid tiap RT laras teh bari wudu deui ngajina bari ngopi laras teh nya sok menaon supaya tenunutan ngajina makan wudu dubayan pan ilmu menang dahareun menang tah kitu. Yang kedua, pokoknya akhlak itu sedikit berbicara ya. Kita dikasih apa? Dikasih lisan bisa berbicara, manfaatkan lisan. Ada kisah mana eta kisah teh atas kesimkuri obrolkeun para pemuda. Ada seorang sahabat di mana sahabat itu diberikan oleh Allah itu kelebihan dan kekurangan. Kekurangan apa? Allah beri mata tapi tidak bisa melihat, alias lolong. Kelebihannya apa? Kelebihannya sholat yang 5 waktu selalu hadir dengan Rasul. Subhanallah. Sekali lagi, ada seorang sahabat Allah berikan kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya berjamaah dengan Rasul, salat 5 waktu selalu hadir. Kekurangannya nyaeta di parinan soca tapi teu bisa ningali. Tapi tidak jadi putus asa anjeunna dibere soca lolong teh, justru semangat istiqomah berjamaah. Terus teu putus asa di paparinan lolong berjamaah dan berjamaah. Hiji waktos anjeunna sumping ka Rasul nyungkeun widi, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Aya naon Abdullah? Ya Rasulullah, abdi widian naon? Abdi salat hayang di imah ngan salat subuh hungkul. Ai duhur asar maghrib marek di masjid, subuh hungkul abdi widian hayang di bumi. Rasul ngajawab, "Hei Abdullah, apakah saudara masih mendengar adzan?" "Iya ya Rasul, saya masih mendengar adzan." "Wayana selama saudara mendengar adzan, sholat harus di masjid." "Ya Rasulullah, kan saya itu tidak bisa melihat, andaikan kalau berjalan melaksanakan sholat subuh malam nanti jatuh nggak ada yang nulung saya sendiri, tetap anjan kudu di masjid sholat." Apapun keputusan dari Rasul, Abdullah menerima. Nampi ya Rasul, hiji waktos rek salat subuh anjeunna angkat nyalira mawa itik. Teras anjeunna teh labuh gebis gurubag tepi kataranna kana batu kaluar getih. Tapi eta Abdullah tidak pulang, meneruskan perjalanan ke masjid. Dan setelah dekat masjid, para sahabat melihat Abdullah sini, di darah tuh dibersihan lah. Masya Allah, dengan teninga. Akhirnya bersih berjamaah dengan Rasul.
Subhanallah, kejadian itu terjadi pada Abdullah. Akhirnya atas 3 minggu atau sebulan, Abdullah mau berangkat salat subuh ke masjid. Pas nuju papa, eta Abdullah aya nu nungtun. Da teu katingali, saud Abdullah, saha nu nungtun ieu? Ah, moal dibejaan saha? Yeuh Abdullah, kabeh sahabat di Madinah kaula ngaranna apal. Geus bingung eta Abdullah. Apalun ieu jalma nu nungtun ka sahabat kabeh di Madinah, nya saha maneh teh atuh? Kakarek ngajawab bari lalaunan Iblis. Nah, jadi si Iblis nungtun eta langsung dikejatkeun. Eureun eta Abdullah. Hei Iblis, kan kaula apal maneh teh tukang ngagoda jelema di alam dunia, meh ka neraka aya batur jeung maneh engke dina neraka. Nah, maneh di dunia kalakah nulungan kaula nungtun erek salat subuh. Eta saha Abdullah dijawab ku Iblis kieu, hei Abdullah, ti heula anjeun erek salat subuh tapi kalabuh karana kaluarga ti, tapi ka anjeun teu balik ka imah tuluy berjamaah subuh jeung Rasul, eta dosa anjeun teh ku Allah dihampura satengah. Tah anjeunna anjeun erek salat subuh deui, bisi anjeun labuh ku kaula ditungtun, mun labuh engke anjeun bakal dihampura deui, beak dosa kaula mung beak maneh dosa cenah. Aya kituna eta si Iblis blogognya. Kaula mung beak maneh dosa, rek ditungtun maneh. Aya ku Abdullah dikejatkeun. Iblis kaula ge masih kene bisa lempang sia. Ini ka itu teu mampuheun eta si Iblis. Subhanallah, dengan kisah nyata tersebut wahai para muda, jadikan satu contoh bagi kita. Ayo, Abdullah bin Umi Maktum itu seorang sahabat tidak bisa melihat, tapi tidak putus asa, dia istiqomah dengan Rasul berjamaah. Ulama diberi panon jeung bentakna, ulama diberi suku jeung lempangna, ulama diberi cepil jeung dengina, diberi lama jeung ngobrolna. Manya erek eleh ku Abdullah bin Umi Maktum leres teh, tapi alhamdulillah ku kersangos oge, alhamdulillah loba pan babaturan urang dibere suku teu dilengkahkeun kana hade leres teh. Tuh urang mah alhamdulillah, ngan mudah-mudahan step by demi step by ya kita makmurkan syiar Islam di lembur-lembur ya para pemuda. Mengpung pemuda kenehnya, mengpung pemuda keneh ulah dugika dimanfaatkan uing maker ngora keneh cenah, manfaatnya rek doraka nginum vodka coba vodka kakarek setengah gelas orolo utah genyer coba utah nate mengizinkan aing mah nya genyer coba vodka batur mah nginum teh sabotol nya lain vodka deui vodka mah kelas nantri namanya. Masya Allah lah iya kade. Para pemuda, para pemudi hadirin sadayana, janten pokokna akhlak itu adalah sedikit berbicara ya, teu bati ngomong. Jadi manehna teh diem we, tapi di saat harus berbicara harus berbicara. Duh lamun urang teh ngomong bahaya kudu ngomong tah itu mah harusnya ulah cicing wae tah nya harusnya. Dua, yang ketiga wa ummul ibadati jeung ari pokona ibadah qilatuz dzunubi sedikit berdosa, sedikit maksiat. Selama kita masih dikasih oleh Allahnya nafas, pasti aya nafsuan jeung sahwatan. Terus teh nya nafsu aya sahwat aya da hirup keneh, ta eta sahwat jeung nafsu teh sok marentah kana kagorengan, sok maksiat, terus teh sok maksiat. Tapi para pemuda, para pemudi jangan putus asa. Allah Maha Lautan Hampura. Kisah di dalam kitab Hikam ya. Tukang doraka, tukang maksiat, cek bahasa santri naon?
tukang bobok, tukang tarok, tukang mukakeun androk, tukang nyolokan liang orok, nanya tukang doraka, maksiat kapapai kabeh, kapapai kabeh. Tapi di saat ada bulan Rajab, ada bulan Ulud lepas, itu seorang pemuda tukang doraka tersebut dia hijrah, pakaian diganti, ayat tadina teh cumpang camping anu sopan santun, akhlak berubah jadi bagus. Nah ngamuliakeun kana sasih mulut eta pemuda. Tapi pas ini ka masjid geger masyarakat, geger kumaha, awas euy aya si eta bisa leungit sendal cenah. Masya Allah. Tapi pemuda geus bulet muarobah keyakinan. Walaupun ada bisikan-bisikan dari orang lain, tidak akan robah, saya tetap akan tobat. Luar biasa eta pemuda. Awas aya si eta euy, sumputkeun bisi leungit cenah. Akhirnya pemuda disangkakeun ku masyarakat yan duru nabi aini tahkir, hina si eta mah tukang doraka hina. Tapi atas naon? Atas anjeunna niat bulet tobat ngalaksanakeun. Para pemuda, para pemudi sadayana, akhirnya eta pemuda sakit gering, nu ngalongok hiji-hiji acan, nu ngalongok cek masyarakat lah tukang doraka ieu antep we cenah. Tapi ka mautna coba diararangkep, Masya Allah. Doraka teh lamun kitu tah dosa, lamun aya tukang maksiat maut wajib dimandian. Antep eta mah da tukang doraka ieu cenah mani sorangan we cenah, beleug maut mani sorangan coba cek saha diarangkep. Masya Allah. Akhirnya kenyataan dia nih, pas datang penting tokoh kabeh ngimpi, Pak RT, Pak RW, tokoh pemuda, Pak Ustadznya, Pak Hajinya, DKM ngarimpi kabeh. Dina impianana sami, ya ahlal Basrah uhduru ala hadihi janajatun fa innaha min ahlil khair. Hei orang Basrah, itu kejadian di mana? Di Basrah. Lain di Cianjur, lain gadenya di Basrah. Basrah itu di mana? Di Arab, di ditulah Basrahnya. Hei orang Basrah hadir, urus pulasara ieu mayit ahli kasayan. Korejat eta Pak RT teh hudang. Benar teh ieu teh? Nya, teu sare deui Pak RT teh henteu eta ngadaguan salat subuh nya. Nya korejat ketua Karang Taruna teh hudang. Ieu teh benar teh mimpi teh kieu. Maknya pan si eta teh tukang doraka benar teu? Ketua Risma hudang. Pak Ustad hudang, Pak Haji hudang, Pak RW hudang. Teh sarare deui ayeuna gadaguan salat subuh, ngong adzan subuh ka masjid. Geus salat subuh berjamaah tuluy wiridan ngadoa, ngariung. Ngariung aya naon urang ngariung ka dieu? Aya aneh ya. Naon kitu abdi ngimpi penting, da abdi ge ngimpi cenah. Da abdi ge ngimpi kabeh nu hadir ngimpi, kumaha eusina? Hei urang Basrah, urus itu mayit sabab mayit teh ahli kasayan. Bener urang ge ngimpi kitu cenah, kabeh Pak impianna sarua kitu. Bayangkeun. Akhirna naon terjadi? Geus salat subuh kitu kabeh akhirna ngabring ka eta imah janajah. Pas deket ka imah janajah pelenghir aya minyak sengit. Can pernah kan seieu minyak teh sengit. Ya Allah ni sengit-sengit teh ieu teh minyak naon? Asup ka imah eta janajah keur ngagoler mayit tengah imah. Teras dinya pas dibuka bersih eta wajahna bari sengit, bahkan aya anu ceurik eta tokoh. Ceurik. Hapunten kaulah hampura Gusti, hapunten manawi teh teu kieu ieu budak ngora teh pan ieu teh tukang doraka. Panginten saes panginten ieu budak ngora teh tobat ya hampura ku Gusti. Hapunten Gusti abdi sadaya ngantep kana ieu janajah teh dipulasara. Narima dosa tah anjeunna
minta hampura ka Allah nah tengurus ka mayit tah ulah ditingali maksiatna lamun maut tapi tingali Islamna leres teh kaidei lamun aya tukang doraka maut wajib dimandian ulah ditingali dorakana tapi Islamna mandian we mandian nya kun bae tukang doraka ge buah-buah aja nama modenan naon menang rahmat Allahnya leres teh tetep aya ngamandian mah wajib dah akhirnya tina kisah eta para pemuda eta masyarakat berpikir tah tokoh-tokoh berpikir berarti ieu pemuda teh tobat dihampura tobat aku Allah ditinggalikeun dohir di dunia keneh geus naon tah hiji aya minyak sengit kadua bersih awakna wajahna bercahaya luar biasa padahal gawena tukang doraka aya kena kesempatan tobat ku pemuda dipakai tobat manfaat luar biasa Masya Allah keur sakali saminggu sakali mah urang ngahadiran pengajian leres teh nya ngahadiran pengajian di masjid tiap-tiap RT bisi naon bisi kosong teuing hate ku ilmu kan aya dua komponen aya jasmani aya rohani jasmani diisi dengan makanan rohani diisi dengan ilmu dan amal leres teh sok aya bahasa santri rada kasar nya rada kasar dahar parab awak ngaji parab akhlak ngaji wae tapi tara dahar lapar terus tuh dahar wae tapi tara ngaji sasar tuh ngaji teu dahar modar terus teh tah eta bahasa santri tadinya jadi bahasana rada kasar komponen jasmani dan rohani jasmani diisi dengan makanan rohani diisi dengan ilmu saminggu sekali kita hadir ke pengajian lain jang ustad lain jang RT lain jang sasajang urang-urang keneh leres teh ngan kamu motivasi ke pemuda wayahna ulah dihileudan ka tukang mubalikna leres teh kadang-kadang ngubrek teh ngagogoreng pemuda hayo ai kolot teh digogoreng da aya kalau ge tukang doraka leres teh nya pemuda tukang mabok pemuda tukang zina da aya kolot oge sok marabok sia leres teh nya pemuda ge aya leres teh lah jangan mudah-mudahan ada kesempatan untuk bertobat insya Allah dua tilu aduh kas jam 8 nah, jadi kagoknya jadi kagok hanya biasa tuh tabu salapannya lamun ditulikan sok ada goncang MUU heula teraskeun ieu teraskeun berarti luar biasa lamun pemuda balanya